sepi lembur teh jelemana kamarana sih aing mah da aya ngagosip ibu-ibuna arareuweuh kamarana meureunaan ge aing mah da meni pararusing da di imah nini odah ngambak keneh deui aing mah coba lamun aing jadi jelema beunghar moal meureun kos kieu aing mah da nu aya pusing jeung pusing weh aing mah hiruk teh iraha hirup aing teh beunghar kos batur aing teh sabeuh nyeri hate dihina we ku batur ku tatangga ku kolot ge teh dihargaan pisan nyeri hate aing teh beunghar Buyang teu boga duit teh lah ka Bu Haji atau ka si Iis minjem duit mana eueuh jelema laliwat poe ieu ka mana nya? Sieum eueuh aya si Iis bisa beuleun pisan Tapi aing pas jeung si Iis eueuh injeumkeun duit nya eueuh ucrak eclok. Pan nyaho si ieu mah kos kitu boron ku nginjeumkeun duit jeung jajan ge eueuh balangsa. Mun eueuh nu liwat. Ka mana sih? Aya si Iis. Ka mana Iis? Naon sih ya? Cenyo HP wae. Nekeune kumaha aing we Aing kesel keneh ka sia da gara-gara. Nya aing ge kesel ka sia sia ngabela we Ma Odah. Nya Ma Odah kos gitu geus ini geus pikun dibela wae sia mah. Sia ngadu we ka sia ngaduna teu bener, mending mun bener mah aing saha nu ngagawekeun Ma Odah. Nya eta mah teh tempoan aing. Mang aing nyaho. Terus ali diuk we heula. Embung Ieu akur heula jeung aing Ih, sih ngagosip deui. Iis. Cuma bisa jual mahal banget ieu. Tapi sia tong kitu-kitu deui nya. Geus bisa diuk di aing ka gosip. Emang kunaon si kamar Ma Odah ngendong di sia Iis. Nya nyaho cenah ge kabur ti imah ku aing dirawatan we. Rawatan anak kucing dirawat. Heeh, nya sia jadina teh aing paseawe jeung sia. Nah, gara-gara si Iem pokoknya namanya nanaon ge masalah mah si Iem we si Iem. Eta teh ka mana si Iis? Aing ngarek ulin nangan batur jeung sia teh teu patanya ge jadina teh leungiteun emang na ge. Ya biasa urang ngagosipnya jeung Iis nya. Yeuh. Minjem duit atuh. Sia mah ngakuran angek minjem duit meureun urang meuli token tuh geus natitut we. Nya sia nginjem ka si Iem nah kamari sia nonkeun si Iem. Ka Bu Haji sugani nginjem geus dira teh nginjem ka Bu Haji. Bu Haji mah ka aing koret. Tuh sia euy ngabelana teh ka si Iem jeung Ma Odah we manehna mah nya. Mantak meunang ka Bu Haji. Moal manehna mah koret euy lamun ka Ma Odah we tah jeung si Iem. Yeuh, paribasa endog geus basi ge manehna mah diberekeun. Nya. Ayo si Iis mangkat yuk Ayo, ulin ka mana ya? Ka mana we Tah, aya Bu Haji Iis tah. Naon bela Iis? Bu Haji minjem duit atuh meuli token dah 50. Nagihan lagi teu menang duit, acekli. Tuh nya. Kan kitu wae manehna mah. Geus katingali. Nyai keur eueuh kumaha sih keur aya teh sok dibere. Ka si Iem teh gini ngarea wae. Ka si Iem mah nya mun segala sop nya basa baheula teh tahun baru nya Iis dibere-berekeun nya ayeuna mah. Ayo tuh baju untuk buka duit tinggal Eueuh. Gua aja si Iis jadi cepet nya. Aku koret banget ya bela. Cara kalinjeung we. Nagihan lagi teu menang duit. Belanjaan saneli coba dah
Mami rek mana mami? Balanja ya. Biasa. Coba duit mah rek balanja meuli Gusti, batur mah loba duit nanya. nya heueuh. Urang iraha beunghar kos mami. Hayang beunghar ya. Nya heueuh lah sasi nembung beunghar ah. Daek henteu. Ke diantar ku mami. Diantar ka mana? Aya weh. Mami ge saminggu langsung tokcer nya teu. Ah bener ah mami. Beneran, hayu. Atuh yuk. Jauh teu liarna. Kayak ditunjukkeun. Hayu. Hayu. Mami di mana sih ah? Meni serem kos ieu tempatna ah. Ya emang aku udah serem kali mah ya, mami teh bakal lagi sebuah nyeri hati ya, ku tetangga, mantakan mami lihat supaya nyaho tetangga teh anu panas plus kami nu kalinya teh. Ya bener henteu singke urang beunghar. Gusti, benar ya. Ah urang mun ah mun mana ngabobohong awas ya. Siap. Mana geuning kos kandang domba, mami? Jangan salah, kandang domba ge tapi aji-ajiannya cien. Urang sararian ah bener henteu singke bikin Bener. urang beunghar. Cocok. Awas ya mun ngabobodonya. Sok teh. Mak, Mana Ma. jelema mana sih? mak. Aing mah da beri sararem kieu ah. Pegang mungkin aya pasien di jero. Wah, pasien. Ya, iam dia kala di dia. Si emak raya pasien kene. Mami buru-buru soalnya yang geus sore arek balanja emas jadi gara-gara nganter iam nya tunggu nya. Si emak kadang datang. Nya, yuk di dia heuh. Asieun ah mun geuman kos kieu tempat na oge ah bener teh sih teh. Ah, iya geus di dieu tungguan. Si emak raya pasien di jero. Ih moal ieu mami buru-buru geus sore beusi tutup mana toko emas. Geus atuh man mami nuhun Oh, nya. nya. Cenah hayang beunghar. Kudu ah. bisa nyieun panas tatangga heuh. Heeh. Nya mami balik heula. Heeh, hayu siap. Aduh. Aing mah digeuman kieu ah. Ya imah apa kandang domba sih mun pabalata kos kieu geus geuman kos kieu aing mah da. Aing mah itu bener teh sini haji teh urang dibawa ka dieu. Bisa sih? Eta saha sih jelema apa dedemit? Ih mun serem kos gitu. Aret naon? Siapa dia? Iya ibu, mak, mi, kuing teh hayang beunghar. Hayang beunghar kos batur, hayang boga mobil, hayang boga emas loba, hayang boga duit loba. Cina cek mi haji sina ka dieu. Asup ka jero. Kok asup ka jero rek naon sih? Asup ka jero. Aduh, kumaha sih ieu? Ieu kumaha sih? Terus kemana deui? Kemana deui? Asik aing bisa beunghar. Mun aing beunghar ku aing tatangga sungutna macam-macam ditalimpu. Tapi cek mah dukun cenah panteranganna hiji ulah dipake ku batur, lamun dipake ku batur engke beungharan teh tulus. Jadi moal mangpan cenah, moal mati kumahanya. Kudu disumputkeun ieu mah ah. Yang kasih mana? Bu Haji Eta bade ka naon? mana? Iya Bu Haji mawa sarung, tas ngendong Nendongi sayang. di babaturan. Ah, Bu Haji teh hayang nyaho urusan batur ah. Oh nya tuh udah sok hayang kepo ai ka urusan iem teh. Da bongana maneh mah bermasalah wae seumur hirup ge. Bu Haji mah kadia di Jawa ah. Tong ngomong ka mana sih? Anyarek nagihan. Nyagusnya buru-buru ah, geus sore tuh ah. Deuh mani judas iem. Geus ah, hujan Bu Haji ah. Euseuh ah. Aduh, mogok banget lah. Ya ampun, aing bisa beunghar kos kieu mah. Aing arek ieu ah. Aing arek pamer ah ka tetangga bahwa ayeuna mah aing jadi jelema beunghar teh jadi jelema mararat deui.
Tadi aya suara si Iem. Ayeuna ka mana deui ka budaknya? Ararateul kieu geuningan baju. Ieu hujan teh ngan ngabebecek we hungkul. Ari ieu samping saha ieu? Da aing mah teu boga samping kos kieu. Tapi aing ararateul kieu nya. Rek dipake sugan nya. Halus dah samping nama itu. Make ah. Aing jadi jelema beungar kalaksana, jadi jelema beungar emasna loba, duit loba. Ih, siapa kurang kasih belo wae, sesuka serangan. Sias asih. Ini berdegong, sia di mana, Iem? Ayeuna mah duit aing lobanya, jadi aing mau bau kata tangga. Matak siapa hirupna mau liberean beunghak, mau liberean bagja, siapa ku Allah ge geus nyahoan siapa berdegong, cenah naon ge. Ih, mana ulah deket-deket jeung urang urang ayeuna jadi jelema beunghar, emas urang loba, duit urang loba. Mana, kamu loba masa pasti dipake. Aing mah kudu make emas, teu sombong jelema. Sia gelo. Tanya kos kieu duit. Iem sia kayak itu. Iem nyebut sia. Iem nyebut. Ih, geuning jadi daun nangka tadi mah duit emas loba banget dah. Mah gelo. Ayo kumaha sih? Geus atuh lah hujan wae, Buat barecek buruan hujan wae, Hai arek naon sih ieu nya? Dahar enggeus. Nyeuseh enggeus. Tinggal naon sih ieu teh? Sana make samping urang. Sana make sarung. Aing rek beungar teh tulus, aing rek beungar teh tulus. Aing mah dipake ku emak pantesan atuh. Aing rek beungar teh tulus. Mah udang mah samping mah. Mah udang mah. Udang. Aduh mah, ieu teh samping nang ti gunung kidul mah. Aduh, mah ya. Aduh, aing mah rek beungar teh teu tulus gara-gara di sampingna dipake ku emak. Urang mah geus duaan teh terpisahkan teh nya. Ada bae Ais mah. Ciis, arisan teh ka menang-menang sia di si eta. Si Ipah. Ciis itu si Iem lain. Si Iem eta kunaon budak teh? Yam, Yam, Eling. Yam. Ciis teang mah odah, singkat sambet. Teang. Yam nyebut Yam. Oh Yam Ciis, sang ila teuing lompat. Yam. Yam, bobo saya diwadahkeun di dieu di sawah. Yam Eling. Ih, Ciis ayu. Yam. Yam nyebut Yam. Oh kunaon sih si Yam? Nama orang ngomehan sampe saker kopieun ieu ini kuat gara ieu gadag si ieu mah poe ki can balik isuk-isuk keneh geus ngaladog diomong embung pan ku kolot diomong ku kolot malah galakan manehna. Entuk tengah halangan wae batur kerbuburuan teh besing hujan. Assalamualaikum, Adah. Waalaikumsalam Bu Haji. Gusti mah usum hujan eta nyeupan sampo bener, Mak. Heeh nya, alhamdulillah.
Oh mau Nah, jeung Baji. kopi mah. Arek naon? Ya biasa rek kasih iem. Wah siap nage ngaladog. Masalah arek nagihnya. Nya heueuh atuh ih. Mani geus lila banget tuh kabeh atuh ditungtut seutik-seutik mah. Wah can balik si iem nage ah. Ka mana sih mak? Ngaladog, biasa ngaladog. Emang tak abrok di jalan. Ento budak tebuki banget ngaladog itu nih. Mak, Naon? mak eta keur-keureuneun si iem kumaha sih eta nyiramna? Teu nyarana teuing ah. Mak, kunaon? Itu buru kasih iem heula yeuh. Si iem. Kunaon? Si iem itu keur hare peureum wae tapi nah hahu-hahu wae. Di mana? Di saung itu. Hayu kunaon di sih, teh, Mak? si iem. Kunaon si kunaon? Ayo buru. Ayo Mak, buru. Kunaon sih dan kunaon? Nyaho teh buru-buru kos kitu. Tuh ide banget sarupna molor di saung kos tuh gablek imah wae. Yam. Ya mau ada cai Ih, mana sih alila banget diam si Elin diam. Teh si Bella eta. Ini sih. Kunaon Bella? Kasambet sugan mah ieu. Iya. Kunaon? Ya kunaon heh. Samahan. Elin Gusti teh nya. Samahan. Hah? Kumaha? Samahan. Iya. Samahan kunjungna mah. Cager. Gusti mana aing can mandi. Hajar mah. Mau ambil teh eling. Gusti. Buru pada kola. Buru magrib manten. Ma, meni bau, ma. Ma, meni bau. Meni bau, ma. Udah kunaon sih teh Gusti ya? Kunaon Aing teh jadi bang. eta Bella? Kunaon sih ya? Mimpi naon sih sih teh? Kunaon nu burung sugan sih teh? Kunaon coba. Kunaon Istighfar aja barek Istighfar mandi. kunaon? Tong pingsan wae ah, kan disamahan deui kunaon. Mimpi tadi teh beunghar kunon jadi gagal beunghar. Mimpi teh mimpi. Elin. Iya, awas ke siapa kok? Kumaha? Samahan. Iya. Samahan kunjungna mah. Cager. Gusti mana aing can mandi. Hajar mah. Mau ambil teh eling. Buru pada kola. Buru magrib manten. Ma, meni bau, ma. Ma, meni bau. Sama sekali doang kan nyamahana kalian beberapa kali.